Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeung kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna tiasa patepang dangu deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit, ayeuna kantun bagean anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh ngarateu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagean anu ka genep nanya. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana, ari ku Badri mah eta buta hejo teh teu ieuh katempoeun. Seurina anu sakitu handaruana oge teu kadenge seutik-eutik acan ku Badri mah. Nu karasa ku Badri ukur hawa hareudang bayeungjang anu nyongkap. Sanggeus nyarita kitu katembong buta hejo nyolongkrong, leungeunna nyelogodor ka hareup. Dua leungeunna nu jebrag sarta kukunan urang goas teh harita ngaragamang kana beuheung Badri rek nyekek tayohna mah. Tapi dina jarak sajengkal deui dampal leungeunna geus rek ngaranggem kana beuheung Badri, ngadadak harita si buta hejo si dosol teh ngagoak. Sora si buta hejo mata katorekan pikeun anu ngadenge. Si buta hejo kekerepengan, leungeunna karasa panas alabatan nyabak seuneu. Nasa manglugna anu geus kumbang wangi ngahalangan alas kaula. Si buta hejo ngahoak bari rutret ka sakuriling rohangan kobong 5. Barang matana anu bolotot segede jengkol nempok kalebah lawang pantok. Tutupanana amprok jeung hiji lalaki kolot anu keur nangtung bari nangkep harigu. Anu tayalian eta teh bebeulahan ragana Mama Ilyas. Atuh si buta hejo beuki bolotot bae panona, kuku-kukuna siga anu maranjangan. Kungrang angjar nangasaha angjeun, mangluk manusia aki-aki peot bautan, geus kumawani ilahi ngahalangan jeung ngaganggu kana wadangan kaula. Wanohkeun kuring Ilyas salaku anu boga ieu patempatan. Lain kuring anu kurang ajar mah, tapi anjeun anu kurang ajar. Datang ka dieu teu dicaluk teu diondang, bari datang ka dieu na ngadonyieun kaonaran. Eta teh apan laku kurang ajar, jauh tina etika jeung tata krama. Tembal Mama Ilyas malik mencrong ka si buta, seutik oge eueuh riuk-riuk sieun. Nyeun ong narnaun siang
Kang kaula datang kang dia rek nyokot alas bagian kaula. Ieu mangkluk geus disebakeun ka kami deuleu aki-aki bau jaringau. Anu bau jaringau mah lain aki-aki deuleu tapi budak beunceuk. Hampura ngang salah nya atuh aki-aki bau taneuh para bunjurig tetelo. Oh jadi anjeun teh rek meang sulur kitu. Pangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang datang ka dieu teh. Ke. Nasaha anu geus ngawadalkeun ieu mangkluk murid kaula ka anjeun teh deuleu buta dosa. Mama Ilyas netep seukeut ka eta buta. Nganjeun teu kungdu kepo deuleu. Lungwi hade geranyingkah kaditu tong ilu-iluan kana urusan kaula. Tukan kaula jadi bangtuk deuleu sia aki-aki bau taneuh. Nyingkah kaditu jadi atul kana ti koro aing deuleu sia teh. Nyingkah ieu manungsa rek dibawa ku kami deuleu aki. Cek si buta hejo ngomong kitu teh bari ngaragamang deui rek ngarekebkan awak Badri anu keur sila sinuku tunggal. Nempo kitu Mama Ilyas ka tembong ngangkatkeun tasbih anu keur dicekelna. Bareng jeung eta na atuh ngadadak kadenge si buta hejo dosol ngagoak deui wae. Awakna ngadayagdag mundur ka tukang kawas aya kakuatan anu rongkah anu ngadorongkeun. Si buta hejo ngagerem. Mama Ilyas ka tembong mesem tuluy nyarita. Rasakeun sia ku anjeun buta dosol. Hei denawa, rasakeun sia eta balukarna lamun kumaha wani ngaganggu ka bangsa kaula. Ngadenge caritaan Mama Ilyas anu samodel kitu eta buta teh kalah nyangereng. Sungutna anu sakitu buadag, huntuna anu sagede batu tatapakan katempo nalika calanga bari semu-semu rangeteng. Kurang ajar mun gitu mah dipongdaran si aki-aki bau taneuh. Ya sak belesat. Si buta dosol harita ngarontok kalebah Mama Ilyas. Dampaleungeun anu meber siap ngarekeb. Celeng. Mama Ilyas loncat ngajaul ka tukang 3 kali pikeun nyingkahan panarajang si buta doso. Plos. Leungeun buta ngadon ngarekeb angin anu ngajadikeun awakna ngacolongjong ka hareup ka bawah ku tanagana sorangan. Soloyong kubrak ulah. Si buta hejo nambru deui dina taneuh. Kuniang hudang deui bari jari jegan. Sorot matana bangun anu hurung mancrong ka Mama Ilyas anu harita keur nangtung bari sidakep. Gep. Si buta hejo nungkupkeun 2 leungeunna kana ceulina anu jebrak. Sungutna calangap, awakna anu hezo ka tembong buburi nyayan. Teu lila kabubur. Mongdar sia aki-aki jada. Pelesat. Ngadadak harita bijil bola seuneu tina sungut anu calangap anu ngebelesur muru ka palebah Mama Ilyas. Nempo kitu Mama Ilyas teu cicingeun
kalayan dina gerakan anu kacidarikatna. Mama Ilyas ngudar sorban bodas anu melit dina tak-takna. Satuluyna eta sorban teh dikebutkeun mapag datangna bola seuneu anu harita nyurwuk ngabebelah. Hut hush buludak culuger geleger. Kaayaan di eta tempat jadi caang mabrak ku cahaya seuneu anu ngaberanyai sarta kadenge sora anu ngabeledag anu pohara tarik basa paamprokna dua kakuatan. Celang katembong si buta hejo ngacelang bari ngagoak sorana mata kekurayeun pikeun anu ngadenge. Pon kitu deui Mama Ilyas kaayanana teu beda jauh jeung anu jadi lawanna. Awakna tipangpeng babaraha lengkah ka tukang. Dina bahamna katempo aya getih anu bijil maseuhan kana bibirna. Urang tunda heula kayaan Mama Ilyas anu keur adu hareupan jeung si buta hejo doso. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun si Kohar jeung Nyi Ocah. Nyatana adi beuteungna Badri anu geus rek ngajual imah Ma Acih teh. Samulangna ti imah mitohana nya Ma Acih. Si Kohar teu langsung balik ka imahna. Di pasampangan pisah jeung pamajikanana. Nyi Ocah mah ngaleok nuju ke arah imah. Sedengkeun ari si Kohar mah ngaleok ngingkig kabeh kalerkeun. Anu dituju tayalian nyatana pademukan bosnana selaku bandar buah anu boga lapak di pasar induk. Teu jauh ti dinya imah bosnana teh. Teu kungsi 10 menit oge geus nepi. Tah kitu bos. Kari nyurupe we ayeuna mah. Pokona imah masih kene alus mulus bobok jeung tohaga bos. Cek si Kohar cacarita sanggeus diuk pareup-pareup jeung bosnana anu boga imah. Ke alus keneh bener ieu teh henteu imahna ulah ngabohong harah. Tanya bosnana bari ngahuapkeun martabak endog ka beukina. Ari si Obos teu beunang di beja. Apana si Obos ge unggal poe meureun ngaliwat ka dinya. Piraku teu apal imah mitoha kuring mah bos. Ari kitu teh mah dewek teh apal har. Tapi kan dewek teh tara pirajeun nempuan imah batur apanan ngan ukur liwat teh liwat we wungkul har. Nya pokona mah lumayan we alus mah bos. Meja komporna oge geus make keramik. Lain dina hawu deui bos. Atuh ari kitu mah nya. Nah sabaraha ieu teh hargana nu puguh har. Nya sakitu we bos. Bisa kurang lah seeutik mah bos. Jiga nama geus aya obrolan saacana antara si Kohar jeung bosnana ngeunaan imah teh. Nu matak harita mah kari mutuskeun hargana wungkul. Teu wani sakitu mahar. Lamun daek 75 pek bae ku kuring di duitan ayeuna har. Si Kohar ngahulang heula sakedeung. Teu lila akhirna pok kadenge nyarita. Heulah kajeun sakitu oge bos. Ngan ayeuna kuring minta heula DP ye 10 eta mah bos. Ilaing mah acan ge acan disurvei geus minta DP wae har. Gancang lah bos, udah lo ngomong bos. Ieu keur butuh pisan ieu teh. Surat-surat nama kewe nyusulnya pandeuri. Uruskeun ka si Marjuki, gampang bos. Bosnana teu loba nyarita deui. Manehna nyahueun pisan saha si Kohar. Dirina embung aya urusan jeung eta Jeger. Gancang bae bosnana asup ka kamarna. Anu teu kungsi lila oge, bosnana geus kaluar deui bari mawa duit 10 juta. Anu saterusna mah diasongkeun kanu jadi semana. Tah ieu meureun har. Duit ditampanan ku si Kohar tuluy dihitung jumlahna. Tah
ari kieu pan geunahun ka kuringna bos. Hehe, nuhun bos ah. Si Kohara nyerenge sanggeus narengseng ngitung duitna. Nyaharnya. Tapi kumaha lamun Mang Badri nyaramar? Ari si bos nyanon urusanana jeung si Badri. Teu boga hak si eta mah. Jeung deui tong hariwang. Lamun eta mangkluk kumaha wani macem-macem mah. Kukuring dituarna oge ti hangkopeana bos. Cek si Kohar bari ngepelkeun peureub ngomong kituna teh. Oh nya geus atuh ari kitu mah kuring jadi jongjon har. Engke sesa pembayaran namanya lamun geus disurvei heula imahna. Oh siap bos ya. Tapi kade tong lila teuing bos ah. Nya moal atuh har. Salilana oge paling 3 poe lah. Tenang bae, tenang har. Akhirna sanggeus dirasa eueuh deui pi obrolkeuneun mah si Kohar amitan. Laju kaluar ti imah bosnana. Sanggeusna kaluar ti imah bosnana teh si Kohar teu laju balik ka imah. Tapi ngagidig deui muru ka hiji saung anu aya di tungtung lembur. Di eta saung geus nyampak aya sabaraha urang lalaki anu keur ngariung bari pating garak-gak sareuseurian. Tah, si bos datang euy, datang. Cek saurang lalaki anu make jaket kulit. Waktu si Kohar geus anjog kalebah dinya. Tetela horeng eta saung teh mangrupakeun base campna jiger-jiger lembur anu dipingpin ku si Kohar. Loba oge anak buah si Kohar teh. Hasil teu bos? Tanya seorang lalaki anu make pet hideung. Garandeng sia. Karake datang geus karepo sia teh. Si Kohar nyentak. Anu aya di dinya laju jeup we jarempling. Ayeuna mah urang pesta dak euy, urang pesta. Si Kohar ngacungkeun gepokan duit ka luhur. Atuh puguh we. Anak buahna anu tadi jarempet teh laju caruring hak bari terus sarurak aratoheun. Yo, geura balanja kitu yo, balanja. Sekerat 2 kerat mah jo. Si Kohar noel ka budak ngora anu aya di gireunana. Siap bos, siap. Keke. Ieu meuli naon wae bos? Teh males si Oyo meuni haripeut. Nya biasa we deuleu sia teh. Udud inumeun jeung kahakanan. Tuh duitna tah. Lain tuh tah kitu nya tah duitna tah. Cek si Kohar bari ngasongkeun duit beureum 5 lambar ngomong kituna teh. Ieu ududna dalil Giko Ples atanapi Lewis ya teh bos. Atawa semit bos, semit anu hejo teh geuning bos. Lah ari nyane Oyo ku belegug teuing sia teh. Cik atuh ari keur kieu mah ulah rokok nu kararitu deuleu. Bararosan dewek mah kudu rokok anu cebanan mah pahang deuleu. Jaba cukayan bahaya eta teh deuleu. Ngarugikeun nagara. Atuh meuli nu alus sia teh, nu aya cukayan. Meulina super sia teh atawa ese cenah pajarkeun naik teu nanaon. Teu nanaon daripada rokok 10 ribuan pan peureus kana teh corona oge deuleu. Nya atuh bos, atuh puguhkeun. Ieu teh kuduna meuli udud naon atuh bos? Geus we kieu ye. Tah meuli ese double pelatok 2 bungkus. Tulis Surya 16 sabungkus. Anu sajana mah kope rek krokonan wae oge rek jar coke rek sempurna kretek rek Sriwidari rek jinggo terserah. Asal ulah rokok moneter we. Weureu dewek nganyotan bae udud karana ditu mah. Meni gahar deuleu. Sok ararateulnya bos. Uyuhan atuh. Udud kitu mah bos. Bokona oge tina daun talus dicacag. Tuluy di tambahan kumis ucing eta teh bos jadi ateul. Seorang laki nyelengkeung di juru. Geus lah ulah loba bacot deuleu buru. Tong ngaberangus wae. Geura mangkat itu Saryo. Mangkat.
sanggeus kitu mah si Oyo anu diantar ku seorang baturna arieun dit ngaleos ninggalkeun eta saung. Tapi karek oge ngaleos ninggalkeun eta saung na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.